Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman pupuh SMP Negeri 2 Garut oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang siswa sadayana? Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sadayana salawasna ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siswa sadayana, dina kesempatan ieu masih dina pangajaran virtual ngalangkungan video sareng modul. Nah, Ibu bade nyambungkeun pangajaran anu di bagian kedua sareng anu ayeuna. Anu kamari hidup parantos dikerjakan tacan, tos dipidamel tacan tugasna. Sae nya tah ayeuna mah dina pangajaran katilu urang sasarangan nyusun karangan. Naon atuh tujuanna nyusun karangan teh? Nah, supaya dapat tiasa ngadamel hiji karangan anu sae. Para siswa, tah sateu acan urang nyusun karangan, tah urang kedah terang heula lengkah-lengkahna nya. Tah lengkah-lengkah nulis teh, nulis karangan bahasan teh aya sababaraha hiji. Tah sameme kana lengkah-lengkah kedah terang heula ari karangan anu sae teh anu kumaha sih sebenarnya. Para siswa, karangan anu alus teh nu nyumponan syarat sakurang-kurangna mibana 5 unsur. Kahiji eusi karangan. Nyata ngeunaan hal atawa perkara nu dijadikeun jejer karangan. Nah eusi karangan terek medar perkara kalawan gemet tur jentre atawa ngan ukur saulas. Jadi rek jero atawa ngan ukur saulas-saulas. Nu kadua wangun karangan nyaeta ngeunaan susunan atawa cara midangkeun karangan. Nu katilu tata basa nyaeta aturan nu patali jeung ngawangun kecap katut pola-pola kalimah. Nu kaopat gaya atawa style nyaeta ngeunaan cara mere warna dina midangkeun gagasan. Kalima ejahan jeung tanda baca. Mangrupa palanggaran atau aturan dina ngagunakeun lambang-lambang tinulis seperti titik, koma, tanda tanya, kumaha jeung sajabana. Eta hal ngawengku makena aksara gede atawa leutik, ipis kandelna, dengdek jeung ajegna sakumaha anu geus ditangtukeun dina palanggaran ejahan basa Sunda. Jadi teu sembarangannya lamun urang bade ngadamel karangan teh kedah terang heula syarat-syaratna. Para siswa sadayana, tadi kurang dibahas atau dipedar ngeunaan syarat karangan anu sae. Tah supaya urang henteu ukur paham kana teori, tah hayu urang sami-sami diajar nyusun hiji karangan. Kumaha lengkah-lengkahna? Nah, ya, nu kahiji milih bahan pedareun. Nu kahijina naon? Neangan ide keur nulis bahasan teh hese. Teu kudu jauh-jauh neangan ide teh. Cokot teh tina pengalaman pribadi atawa objek nu aya dina sabudeureun urang. Nu kadua nangtukeun jejer atawa tema tina bahan anu rek dipedar. Jejer teh naon atuh? Nyaeta inti tulisan bahasan. Sanggeus manggahan ide, urang kari mikiran perkara naon nu rek dituliskeun teh. Teu kudu rating. Nu dipedar teh hadena mah museur kana hal anu matak ngirut. Anu salajengna nyaeta basa anu digunakeun. Basa teh pakakas atawa alat utama dina nulis. Ya, dina nulis bahasan ilaharna ngagunakeun basa loma. Sangkan gampang dipikaharti ku nu maca. Ulah make bahasa nu ribet. Ya, anu teu dipikaharti ku urang. Tah nu kalima kakara nyusun rarancang tulisan. Tah barudak atau siswa sadayana, tah ieu aya contoh rangkai karangan. Tah anu dicanak teh nyaeta wacana anu judulna aya dina pangajaran atau dina kegiatan kahiji. Ieu topikna nyaeta kesenian tradisional.
judulna jelasnya seni surak Ibra. Rangkaina bubuka. Anu kahiji nu hidup bisa ditulis nyata dina bubuka teh pernahna Kampung Sindang Sari. Di mana Kampung Sindang Sari teh? Terus nu kaduana jelaskeun kaayaan Kampung Sindang Sari teh kumaha. Nah, eta dina bubuka. Tapi dina bubuka teu perlu jero-jero teuing nya. Nu kadua eusi. Nah, dina eusi hidup tiasa ngajeroan leuwih gemat ngeunaan eta topik nya. Tah dina wacana nu judulna seni surak Ibra hidup bisa nuliskeun nu nyiptakeun seni surak Ibra. Terus seni surak Ibra mintonkeun ka parigelan pamaen. Dianti eta oge prak-prakan tah eta nu utamana prak-prakan seni surak Ibra. Tah eta. Jadi anu maca teh bakal apal. Ari seni surak Ibra teh kumaha sih cara mintonkeunana? Tah ku hidup teh dijelaskeun dina bagian eusi. Nu katilu panutup. Ya, panutup mah nyata bisa eusina teh ngeunaan mintonkeun seni surak Ibra. Ku hidup bisa di pasihan foto atawa video sakedik. Para siswa sadayana tah dina bagian panutup tah ieu aya pancen kanggo hidup nyata ngeunaan kaparigelan. Nu kahiji jieun hiji karangan ngeunaan kabudayaan Sunda eta mah rek kasenianana, adat istiadat, karajinan masyarakatna. Tah tong hilap dumasar kana rangkai karangan anu geus dijieun ku hidup. Ya. Tah nu kadua, wangun karangan nu ku hidup dijieun teh bisa naon wae di antara opat eta nya bade argumentasi, deskripsi, narasi atawa eksposisi. Tah tong hilap deui perhatikeun lengkah-lengkah sarta titenan contoh wacana di luhur. Tah sangkan hidup leuwih paham deui, hidup tiasa ningal tina modul pangajaran basa Sunda kelas 8. Para siswa sadayana, alhamdulillah orang tos dugi kana bagian panutup dina pangajaran ieu. Mudah-mudahan hidup langkung paham nya saparantosna diajar ngeunaan lengkah-lengkah nya sareng syarat karangan nu hade, cara nyusun karangan anu sae kumaha. Tah ayeuna pek ku hidup pidamel tadinya tos pidamel terus engke minggu payun dina panglawungan anu pamungkas atawa anu kaopat aya deui kagiatan pangajaran anu sanesna. Nah, ayeuna mah urang cekapkeun wae dugi ka dieu, mudah-mudahan tiasa kacangkem ku hidup. Amin. Urang pungkas wae pangajaran ayeuna ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kepihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya manfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung